Aduh Bang Edoy mudah-mudahan ditampi iman Islam nak. Lain saliwura Mang Edoy tuh da orang terek marawat lain ngadung teh lain jang kanu maot usnul khotimah ditampi iman Islam teh urang nu harirup nu rek maot suunkeun ka Allah ya Allah abdi teh maot hoyong ditampi iman Islam hoyong dihampura dosa jang da asli da dunia mah moal dibawa ce naon nu rek dibawa maot lain sawah lega lain kebun lega lain harta banda lain intan emas dan permata lain mobil Innova jeung Avanza Mang Edoy nurek dibawa maut mah eueuh deui iwati amal urang kapan nu mautna oge urang lain soleh oge atuh sok kabayang teh lamun Edoy maut mah wanu soleh da Mang Edoy teh bakal ditanya ku malaikat apapun amal Mang Edoy dipertanggungjawabkan nama jadi alam kubur nama ge sup ece diasupkeun ka jero kubur nu nalkinan tos arwi 7 lengkah Mang Edoy geus ditangan ku malaikat kulantaran amal nu dibawa ku Edoy nu soleh ditanya ku malaikat man rabuka cek Edoy kamu nanya wah paur man rabuka kamu bertanya-tanya pusing malaikat ka Edoy cek malaikat teh bercanda cek atuh karunya geura ka akhir rumah cek ti bareng akad nikah beres langsung ngawirid pan ping ping cak cak ping ping toke ping ping cak cak ping ping toke naon cai teh jang hartina hayang geura dipecak peuting engke tah aa ayeuna teh tos gaduh status anyar tadi tos aa ayeuna ijab qabul aa ayeuna mah geus jadi salaki Neng Intan geus jadi pamaji yang namanya pengantin baru wah ece hidup terasa milik berdua dunia teh balas bahagia tapi saur abdi mah ieu mah cep heru mah da teu bahagia aku jeung Edoy jeung tukang salon teu bahagia ieu teh sarusah kunaon pangna susah teu kapeser kopeah acan adoy Edoy adoy kamanakeun atuh ladang ngarias teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya Daramang bade ngaos uyos dugikeun ka jam 12 pami dugikeun ka subuh ge siap luar biasa urang Cibodas mah ngaos dugikeun ka subuh ge siap uyos berarti urang Cibodas mah ibu-ibuna ahli ngabohong sakali deui abdi bade maos salam ece bade diwaler nu di tengah teu kenging balangah nuju ngaos mah teu kenging ningalikeun kasu sah keur ngaji mah kudu loba sedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nu di karope ya bapak-bapana paraeh gitunya. Meni membingungkan atuh dah. Jentul aya katingali nyawaan tapi teu nyora disebut patung da oyag disebut cengcelengan da udud suara ibu-ibu dan bapak-bapak itu memang beda mata kunaon abdi lamun ngaos hoyong ngariung sareng ece-ece hoyong ngariung sareng emak-emak sabab bapak-bapak masuk hese diajak nyorana sok geura urang dicek ibu ce ibi repeh pak keur ngaji sisi sawah nyora ge kalah keung pak
Ibu ngawalar salam ridho, sadar, ikhlas, teu kapaksa. Didoakeun nu ngawalar salam ibu-ibu, bapak-bapak urang Cibodas sing ka surga. Hoyong ka surga. Sok maraot heula. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah. Mang tukang salon nging dioprek deui nya. Ieu meni rawaseun kieu atuh da mik teh Gusti teh ingker mah tukang salona kasep. Nyamanya geulis atuh aja. Didoakeun mudah-mudahan sing ka surga. Jeung salon-salona. Sok itu urang ngawas heula nya. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Ya posisi teh kudu bolak-balik we. Ka dieu wae karunya nu ngamera. Mohon da lamun ti sisi bisi penyon abdina. Ya tukang kamera sahana mina Bapak? Edoy Ahmad Gojali, golongan jalmi lintuh aja. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Sok bacakeun kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Bilih ibu dikersakeun ku Allah dimautkeun ayeuna teu panasaran maut ge bakal husnul khotimah dan nuju maoskeun kalimah la ilaha. Ibu barade maot kok mangga ayeuna mumpung nuju ngaos aja. Ibu Yuswa sabaraha tahun? Sabaraha tahun 50 tilu upami nu palih dieu ibu 47. Geuning beda satahun jeung abdi 40 genep. Terus bade nincak 47 tahun. Umur teh moal lami di alam dunia teh. Baina sitin wa sab'in antara 60 jeung 70. Tamun ma ayeuna 60 tahun Yuswa sapoe deui. Mun abah tos 70 tahun can maot wae berarti tos lolos dari kematian. Teu apal Yuswa mah teteh anu keneh maot mah duka saha heula. Duka teteh nu ti payun, duka abdi nu paneuri, duka sabalikna abdi nu ti pengker tukang salon nu ti heula. Makana lamun maoskeun kalimah la ilaha, kebanggaan keur ibu jeung bapak gaduh putra tilu ieu ceuk. Nu pangageungna janten juara kahiji nyanyi, nu kadua pinter puisi juara kahiji DMI, nu katilu rajin baca Al-Qur'an, hafal mah teu ngan rajin. Cik nu dibutuhkeun ku ibu nuju maot sakarat bade wafat, anak nu
budak nomor kahiji pinter nyanyi inuna keur sakarat mamah aku persembahkan lagu yang terakhir untuk mamah aku. Anger we nu dibutuhkeun mah anak nu bisa nganterkeun bagja dunia keur indung jeung bapa. Pantes budak ibu teh nalkinan la ilaha illallah dituturkeun ku ibu jeung raman anu nuju sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa ibu ramana bagja ninggalkeun dunia dialanterkeun ditalkinan diaoskeun Al-Qur'an ku anak anu saloleh. Tong maka amin insya budak-budak ibu lagi acan di pasantrenkeun mun hoyong kitu pasantrenkeun heula. Di dia aya pasantren di Cibodas tuh Pak Kiai aya, Pak Ustad aya, pasantren aya, putra ibu nu di pasantren aya, putra ibu nu masih di SD ayeuna aya, jung teang sina balik da geus peuting ayeuna mah. Da ieu mah area rawaran teh da. Sok da sare lagi bade maot komun nu tos ngarangu acuk bodas mah gampil kantun ngalurebekeun. Yuk maoskeun lah kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Cibodas sadayana keluarkeun suarana Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Yuk sama-sama la ilaha illallah ha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullah Salawat malam Jumat barokah ala Toha Salatullah ala Yasin Habibillah. Seueur mau salawat dina wengi Jumat bakal kenging rahmat, di akhirat bakal kenging syafaat. Tong maka amin da acan macana ge insya sok nu terengah sadayana salatullah semangat ala Yasin Habibillah. Nu nyang hunyar aya cicing tong dirobah. Iya mananya jeung meni sok rumasaan atuh sok posisi mah kumaha wae oge ibu ulah jadi masalah. Rek nyang hunyar baju teu akur ge silakan, nu penting nu sarua akidah la ilaha abdi mana. Nu nyang hunyar aya, nu sila, nu emok, nu nyeri tuur, nu nyeri cangkeng, nu roromeheun, nu teu boga duit. Mau sholawat ece berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia sadayana. Allahumma sholli ala
sholawat sifa sing daramang sadayana tibil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala lihi wa sahbihi wa salim. Barokah sholawat sifa ibu nuju teu daramang sing diangkat deui ku Allah panyakitna. Tah da ieu teh pasti ibu teh pangna kieu ge teh nyeri tuur. Sisi teh mohon mawi nyang hunyar ge eta teh cangkeul ceuk lain nyeri tuur. Yuk sekali deui sholatullah sholatullah salamullah ala yasin tarikan tawasalna ajib wabil hadi wa kulli mujahidilillah bi'ah lil badri ya Allah. Aminan kusadayana Bapak Sopyan sareng ibu cucu kayak heula tong waka kapan can doana kakarek nyebut ngarana ari Pak Haji Sopyan sareng Bu Haji cucu mugi-mugi ditambih barokah sabada putri nikah ibadahna istiqomah. Ibu Ece aminan deui ieu sadaya jamaah keheula mugi ku Gusti diijabah sing tiasa angkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya robbal hoyong ke Mekah tercekap ku amin tarik da kudu daftar heula sok geura daftarnya mun keur ngaji kudu jempe entong bari ngoprek wae oh wios nu nyarekel HP barek didoakeun wae ku abdi masing aya kuotaan keur ngaji mah kudu sok bantuan pena wungkul cek ye ari bade nyora ulah sok ditahan bekaskeun daripada dina ti korong ngagenok calengkeun henteu bisi setruk cek sok pan urang tetos merdeka nikmati kemerdekaan cicing di negara Republik Indonesia di Kampung Cibo Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi sok ibu orang teges merdeka apapun kahayang orang kedalkeun bekaskeun komo geus merdeka mah nitip sing bisa ngajaga 17 rakaat ceus deuleng eta aredan batur salat ngahormat cet hari oce terang sejarah sukan Nabi Muhammad tidak dimirajkeun teh sanes kenging hasil upacara tadi pi orang upacara oce Kanjeng Nabi teh dipi orang salat 17 lohor opat asar maghrib isya subuh sok aya ibu hoream salat panghoreamna salat naon subuh jeung salat tamah ku salat lo tamah deui salat abuk teh we salaki aja aya nu adan cicing we di sawah lain ka masjid berjamaah jurungkeun ku ece maghrib isya subuh teh tong tinggalin da cenah salaki abdi mah leuleus mere vitamin geus dibere vitamin leuleus wae sing sering salaki dibere sumanget lain susu ece teh aya salaki teh titah berjamaah titah ngagenyel tuh
Tadi beres susu mah lain kala sholat berjamaah kalau ngagengel we di imah menurut. Tanya orang Cibodas beki aredan kieu. Bawa-bawa yuk kakarek pengajian ayeuna aja. Sok aya di Cibodas pangosan rutinan, sholawatan, mun malam Jumaah sok aya yasinan, tahlilan. Di Cibodas mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah eueuh popo jeuh nu marawat mah ulah. Ye. Nu harirup nu tahlil mah punten Paku. Punten Pak RT berarti teh warga aliran sesatungkul. Nah, atuh nu marawat tarahlil. Giliran nu hirup arudun sok teh. Oh kecok okta abdi mah resep dah ningali aja teh hahaha we seri tuh kitu barokah ngaji teh leungit kapusing leungit kasu keur ngaji mah tenang sanajan di imah mah loba hulang-huleng aja teh hutang emang gak boga hutang sok atuh ngawas sing ngusu mudah-mudahan we sanu apal barokah ngawas teh hutang lunas tah geuninganan yumni tarik amina berarti ya teh nu gede tanagana eueuh yeuh eueuh ari ngajawab salah ulah nyuntrungkeun tongong batur komo bae dikebugan jeung watir atuh cenah ngajawab salah tatangan jadi korban sok atuh tiga grup aredan deh aduh tuh Pak Haji jantan kabinga sodako Pak Haji ku pangawasan teh tangga tuh kudu diberedahareun wae hahaha seuri tos dipasian tuangan ku Pak Haji atos geus arerep deui Gusti ditatan di teu meureun balang dahar we nya tak kitu Pak RT di Cibodas mah geuning ngaji teh teu harese nu penting daek hadir daek ini ya kalawe awak baradag jawab teu barisa ripuh ngajejeng nu aredan kumahakeun atuh ya sararieun abdi mah mun diriung ku nu aredan abdi balik ka bawah GR iya nyebut gelo ka abdi astagfirullahaladzim kakarek abdi mah asli ta ceramah ku jemaah disebut gelo ada abdi mah moal newak batur ta eta sok tah pokona mah kudu gigireun nu nyebut gelo kudu cekelan apa je tong dicekek bisi pae ibu angkat ka dia ibu ngaos ridho dipaksa ku Pak Haji sok jujur cuk ibu kadia dipaksa ku Pak Haji Sopyan diburuhan ku Pak Haji Ucu dibere duit cek acan udah tengah boro-boro diberi duit pugu urang nu merek Haji Ucu oh kaca sering atong ditahan bekaskan ya ari cari mah kudu dikasih teteh eta bari wah gitu duh bari kagebugan tongong batur ngeceak gitu we api-api we bahagia da babari ningalikeun api-api bahagia mah mun api-api langsing hese ibu wios ku Pak Haji Sopyan ibu kadia ayeuna teh diburuhan wios ku Pak Haji Ucu teh dihadiahan aya Pak RT Pak Kades aya nu mana Pak RT na jalmi sanes RT na Pak RT tong dinu poek aya jalmi mah di dinu caang sabab ari dinu poek mah lain jelema jurig jadi lamun Pak RT ngajina dinu poek berarti RT teh nyumput
abong ngaji di lapang bola merenya sih caca masih si sawah komo tukang salon mah tinggal jeung jukut aca wios ibu tadi hadiahan moal amek-amekan moal nyarekan yuk orang di hari ringan mapai jalan bantuan sok ibu celengkung tarik mapai jalan satapak ngajugjug lain kitu cek hajeng sok tahu atuh ngatarik nya salah tapi dah mending kene kieu cek kajian salah tapi ece teh pede we ku bodona daripada si itu rehe wae ece sok da bingung atuh abdi mah sok kang ari hirup matu nyora mi puguh mun rek maot sakalinya cek mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab nganggo kendaraan cek ka dieu naik motor atawa mapah ibi ka dieu kana mobil atawa lempang nikro capek tuh dipaksa aya nu maksa tapi maksa ajib karena ngaji mah yeuh tong kapaksa tong dipaksa tapi kudu maksa kunaon ibu ayeuna angkat ngaos ka dieu maksakeun ngaji padahal ku pahaji teu diburuhan teu dihadiahan nu dipalar hanya satu hoyong buruh ti Gusti Allah hoyong hadiah ti Allah pedah saur keterangan lengkah sampean kepat panangan ibu bapak nu maksa bade pangaosan sebelum ancung kana tempat pengajian ku Allah ternyata dosa tos dihampura alhamdulillah ibu boga dosa teu seueur boro-boro ibu nu ditaros abdi oge sami yang bertanya kepada ibu dan bapak jelema nu lamukot ku dosa disebut ustadah soteh ka dieu pada dionang padahal mah abdi teh seueur dosa da bukti ku salaki macan pernah abdi teh disebut ustadah sugan cek salaki teh ustadah geura sare can pernah sami abdi ge jalmi nu teu lepas tina dosa hariana da urang mah ece awewe masuk gede hilap peuceul lain hitut tuluy kan ieu teh ulah cek ada moal bener itu dituluykan gede hilap cek mata kurang rumasa ayeuna seueur hilap loba ayeuna poho sing ayeuna urang ulah jadi jelema bodoh kudu sering init kana pangaji mi menang pangaji angkat ke pangaosan ami kangin pangaos ari pangaos teh harga pangaji teh harga jalmi anu init ngaji jalmi anu berharga saha nu ngahargaan adalah Allah subhanahu lengkah kana ngaos mah sampean bakal jadi ibad kompak kepatna jadi ibad lempangna jadi ibad diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha codah taroskeun ka pak kiai teu aya dalil nundutan jadi ibadah sok mata kade ece keur ngaji mah kudu jem ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas dirawu kelong hirup osok nyeri hat sok bantuan tekna komo lamun teu kabere BL nu disalahkeun bapak majar RT goreng hak awas ce jangan menyalah-nyalahkan orang lain ce kita juga punya awas ari kabatur meninyak salah hayo teu sadar diri oge loba pisan kasalahan da urang mah ari kagorengan batur mah sok hayang apal ari kagorengan sorangan ece sok tara di rumah sakeun betul nu batur mah
gorengan nu leutik di gede-gede nu teu apal deh bejaan nu nyumput di teangan didagangkeun ka unggal jongkok bari teu payu-payu matak sok aya paribahasa sireum leutik jauh ka ciri ari gajah depak bari gede dina bibir mata sorangan henteu teu mungkin piraku teu ka ciri mah oh geratu maya gajah depak gede dina bibir mata mah nya teu ka ciri eta mah teu mungkin cing ah moal eleh resep tak ieu ari ngaji jeung nu bodoh teh ibu urang teh seueur dosa komo awewe panggede-gedena dosa teh kasa sama ojo deulung eta ngaku jeung rumasa keur ngaji mah ibu teraskeun soknya kade ah Bapak Haji Uju oh oke lah tuh ada tuh abdi salah sakitu meni molotot situ teh tuh Bapak Haji Sopyan sareng Ibu Haji Cucu putrina parantos ditikahkeun anu namina Cep Eneng Intan Pandini nikahna Kacep Heru Ristiawan saur wartos aate urang Cisayong neng di lemur ieu teh aya lalaki gitu udah jauh-jauh ka Cisayong apa pamaksadan Pak Haji sareng Ibu Haji Cucu dikempelkeun da punten Bu ieu dina pangosan rutinan osok ieu jemaah tara ret abdi ka dieu di dieu Pak Kiai aya ngesok ngawuruk rutinan osok Pak Kiai setempat mun keur ngawuruk dina pangosan mingguan dibere larutan jujur cok atuh cing tarik cieu adem sari Pokari sweet ari ieu naon nu kieu le mineral mah merek asli nama ieu teh air putih air yang amat sangat murah Ibu maksudna bade naon Pak Haji kikian teh sareng Bu Haji Cucu hoyong doa di sadayana wireh putrina ieu teh putri bungsu pangintennya atana aya deui oh pangageungna wirekna Neng anu pangageungna parantos ditikahkeun kajang Heri oh Heru cuma berdua terus gitu menyebut gelo tadi ternyata teh lebih gelo aja hoyong didoakeun ece intina mah sok urang doakeun aminan mudah-mudahan saur bahasa urang Cibodas mah rumah tangga teh runtut raut sahu yunan kacai jadi barase ece kacai mah paur atuh jadi saleuwi memberenti lelep kabeh apalagi adieuna dina ieu wengi aya para ulama sareng aya para kiai sok bantuan Ibi para kiai bahkan tadi anu masihan acara ka abdi MC kersana Teteh Penny Ustadah sami eta ge Ibu saalma mater ti Pondok Pesantren Miftahul Huda matak Ibu mun gaduh putra sing hoyong Ibu teh gaduh minantu teh ka santri sok da moal hese atuh ku santri mah ceuh palalinter di pasantren teh kawin we ece budak teh jeung santri walah mitoha koret di ruqyah ku santri gampang ku santri mah ya ilmu na pemajikan cerewet di adanan mata kula sok nyepelekeun santri ece mau cenah naon lah cenah santri mah budug jeung taroskeun ka Teh Peni tuh ayeuna soulmate abdi aya Teh Haji Aing Samsiah carogena Teh Haji Peni teh sami ti Huda eta teh da jara di ustad teh ngalaman barudug heula oh abdi bisa kieu teh calik anya celeng di Cibodas dipayunan ku ibu jeung ku bapa ieu teh Bu ladang budug mata kayak bisi budak ibu keur di pasantren ayeuna budug ulah protes sarua tiba heula ge santri mah barud dug da ustad da ge Bu bungah ustadna mah
Yuy, ka ustad geus moyok. Ka ustad geus wani ngahina. Atuh ustad teh boro-boro mun ku ece dipikanya kalau disebut budug. Ari si eta budug-budug ge barorok ece eueuh budug barokah. Di mana budug barokah? Angor we aratul ece teh. Sok ngacaprak wae. Sok tanu keur kaligata ulah diubaran barokah eta teh. Alhamdulillah dina aya wengi aya para ulama sareng aya para kiai, aya para pemuda sareng para pemudi, aya aki-aki jeung nini dina meja ge Bapak Haji sareng Ibu Haji masih ancai ka abdi meniru piru pi aya adem sari, aya larutan, aya Pocari Sweet, aya Sprite ngan hanjakal eueuh cai ko. Aya teh aya kopi. Makaning tulu ieu teh. Ubarna teh eueuh deui wati kul white kopi. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Hati-hati keprokan ada. Saya tanu keprok namina eta aja. Hah? Pak Edoy. Mohon asli eta teh namina. Atana pilanian. Mohon Pak Edoy asli namina saha? Andri Edoy itu. Oh iya, oh berarti itu Edoy. Musik production naon eta teh ciri teh. Oh, menyediakan make up pengantin, undangan. Oh berarti teh juru rias meureun nya. Mohon WO gitu teh. Aduh Mang Edoy mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Lain saliwura Mang Edoy atuh. Da urang terek maraot lain ngadungan teh lain jang kanu maot. Usnul khotimah ditampi iman Islam teh urang nu harirup nu rek maot suunkeun ka Allah ya Allah abdi teh maot hoyong ditampi iman Islam, hoyong dihampura dosa jangda asli da dunia mah moal dibawa ce. Naon nu rek dibawa maot lain sawah lega. Lain kebun lega, lain harta banda, lain intan emas dan permata, lain mobil Innova jeung Avanza Mang Edoy. Nurek dibawa maut mah eueuh deui iwati amal urang. Kapan nu mautna oge urang lain soleh. Dasar garelo. Maut nu dibawa soleh amalna. Lamun soleh maut rek mawan usaha tuh atuh teh. Da soleh ge hayang babawaan. Manya soleh mawan nu Edoy. Gak tuh sok kabayang teh lamun Edoy maot mawan nu soleh. Da Mang Edoy teh bakal ditanya ku malaikat. Apapun amal Mang Edoy dipertanggungjawabkan. Namanya di alam kubur, namanya sup aja diasupkeun ka jero kubur, nu nalkinan tos arwi 7 lengkah Mang Edoy geus didatangan ku malaikat. Kulantaran amal nu dibawa ku Edoy nu soleh, ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Cek Edoy, "Kamu nanya." Wah. Paur. Man rabuka, kamu bertanya-tanya. Pusing malaikat ka Edoy, cek malaikat teh bercanda. Ibu, salawe mah 20. Mobil sedan warnana hejo, awewe zaman ngan bisa dan teu bisa. Awas. Awas margi ieu Neng Intan ayeuna teh tos benten posisi, tos benten status. Nikahna iraha? Tadi. Paingan atuh. Eta cep Heru mah tos ngawiri duit eta tadi ge. Asli eta teh hatena teh pusing atuh ieu teh. Lain gerak baralik, lain gerak. Akeun bae lah sagedeung deui lah celah. Karunya ka panganten kudu surti urang teh kana kaayaan. Kan bae abdi mah ceramah sakedap oge da tetep balik mah bakal dibarokahan. Ulah sok nyanyahoan. Cara kumaha Pak Haji Sofyan ari oce teh. Oh, dibayar syukur henteu we piraku. Atuh karunya geura ka Heru mah
ti bareng akad nikah beres langsung ngawirid pan. Ping ping cak cak ping ping toke. Ping ping cak cak ping ping toke. Naon cai teh jang hartina hayang geura dipecak peuting engke. Tah aa ayeuna teh tos gaduh status anyar. Tadi tosa aa ayeuna ijab qabul, aa ayeuna mah geus jadi salaki, Neng Intan geus jadi pamaji. Yang namanya pengantin baru, wah ece hidup terasa milik berdua, dunia teh balas bahagia. Tapi saur abdi mah ieu mah cepeheru mah da teu bahagia. Aku rajeng edoy. Jeung tukang salon teu bahagia ieu teh sarusah. Kunaon pangna susah teu kapeser kopeah-kopeah acan. Edoy adoy. Kamanakeun atuh ladang ngarias teh. Teu kabeli kopeah-kopeah acan. Aduh. Ece. Tapi awas ibu jangan membeda-bedakan pergaulan. Cenah tong deukeutan cenah edoy mah bohongan teh di kopeah. Berarti tara salat abeu teuing eta teh tukang sholawat cenah teh. Da teu apal hate manusia mah. Ibu cenah tong di deukeutan cenah si itu mah tuh jeger make tato leungeunna ge. Sidik-sidik ku ece beuting eta teh lain tato, beuting hapur urut ka bentar gelap ece teh. Kok cuma ada ari aneh tuh dah. Ayo pergaulan teh besok dibeda-beda. Jalmi mah ku Allah teu dibeda-beda ce ningali teh. Hanya ku iman jeung ku takwa nu ngabedakeun di payunan Allah. Ieu mah anu beunghar di akraban, anu miskin di jauhan. Sok aya nu kitu. Deur teh anu pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha nu maot Pak Haji Engkus anu beunghar teh. Walah rabul nu ngalayadna ge. Da sok aya duitan. Meni pagewat-gewat hayang ngamandian da sok dibere duit ku nu beunghar mah. Giliran tatangga nu maotna jelema sangsara, boro-boro aya nu ngamandian, mayit mani sorangan ece teh. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila sadikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah teu ningali kana pameunteuk, kana kasep, geulisna hiji jalmi, kana pangkat jeung jabatan, kana harta jeung bandana, tapi Allah ningali kana hate jeung amal perbuat. Sok ece mumpung aya di alam dunia siapkan ti ayeuna amal sebelum datang ajal, persiapkan seueurkeun sedekah jariyah ami salamet di alam barzah, sing loba maca sholawat ami menang rahmat, di akhirat menang syafaat. Tujuan rumah tangga mah sarua ayeuna boro-boro neng anu engal ece nu geus lila hayang bahagia da dina Al-Qur'an ge litaskunu ilaiha. Bu ibu aya yang namanya pengantin baru, cuk. Rek teu bahagia kumaha atuh neng hidup tanpa beban sekarang. Acuk tinggal ibu buricak burinong. Aduh, keur mageus geulis digelis-gelis, keur mageus kasep dikasep-kasep. Ayeuna bade mayunan maleman pertama. Karasa ku ibu jeung ku bapa, ayeuna jeung salaki pasea teh. Sok maleman pertama mah ceuk da balas bahagia, boro-boro pasea hayang hitut diplastikan. 3 poe mah ditahan ka bebeng da teu hitut-hitut pamajikan teh. Pengalaman eta mah ceuk, giliran ayeuna Pak tinggal geus karolot kieu. Liwat ka hareupeun salaki eueuh pisan kasopanan. Perepet. Eta rek diuk da brot cenah. Salakina teh bari kieu ngaheuleung anyir kenal pot bitu. Bapak nganitip neng bahagia sote sekarang neng teh masih keneh mungaran, masih keneh engalan. Dah hirup mah lain tempat bahagia, dunia mah teruskeun ka pakiai, ad-dunya mahallun lil balwa, dunia mah tempat uji, tempat rintah, tempat coba. Berarti neng satu saat dalam rumah tangga bakal mengalami ujian, bakal mengalami rintangan, bakal mengalami tantangan. Matak sing kuat ka imanan. Sanajan bapak bade angkat ka pangaosan, iman tetap kuat, sahadat kudu tetap kuat. Naon sababna di jalan pasti lalaki sok papangi jeung ranjo kehidupan lain rana. Sti teuing. Aya di dieu urang Cibodas nu hadir rana aya? Aya? Keun bae Mang Edoy lah. Cek Mang Edoy oge rana-rana ge nu penting ngeureueuh ibadah, ngeureueuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah ari oco? Mun ngeunah ge laku umeureun. Puguh matak jadi rana ge bau oco teh.
sarua da Mang Edoy oge dijieun mah tinu barokah. Litas kuno ilaiha bu ibu tujuan rumah tangga teh terbayang sudah atuh jalmi nu bahagia mah aduh boga pakaian weutuh dahar seubeuh imah weutuh pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh tapi sabalikna ya Allah mun keur sangsara da geuning teu sarua nasib mah bu nyebu nu beunghar-beunghar nu miskin kadang ece ge sok kabita na pakuran Pak Haji Sopyan jeung Haji Cucu kasalaki teh ngadat rungsing Bapak mah meuni pisan kamajuan usaha teh tuh tingali Haji Sopyan Bapak mah hayo we tiba heula teh kieu we usaha teh teu maju-maju atuh ece teh sing aya kahideng pangmeulikeun motor sina ngojek maju geura ceu tuh tingali Bapak mikir usaha teh salaki batur mah tingali imahna meuni geus minimalis ari urang mah bilik hinis we hayo tetangga mah dihareupeun imahna make parabola urang mah paraseuna ngebul we tiap we keun be ece da milik rezeki mah diatur ku Gusti ditangtoskeun ku Gusti urang mah kantun prak ibadah ngado amparkeun saja syukuran ka Allah alhamdulillah dibere duit ku salaki 1000 sapoe alhamdulillah syukuran iya da ku syukuran aku alhamdulillah sadar diri ngarumaoskeun ece nampi ti Gusti bakal ngareunah barokah salaki mere duit saminggu 1000 oge alhamdulillah 3 bulan salaki usaha teu balik-balik ina atoina kal kausar dah salaki lagi can maot salaki lagi hirup cenah janji ana ilahi ibu sok solusi ngaji ya Ci ngaji ulah keur kieu wungkul ubar galau ngaji obat bingung para rusing nyeri hate rariweuh salaki leungit teangan litas kuno ilaiha neng pasti bahagia rumah tangga ya pasti da kumaha urangna da sok aya ibu teu narimakeun bahagia teh karena materi karena dunia ada uang abang tidak ada uang abang aya pulus malulus eueuh pulus mampus aya cicis romantis eueuh cicis anarkis giliran salaki loba duit aduh hareeng meusan ge diusapan di ubaran bapak cenah haleeng giliran salaki gering ripuh ari eueuh duitan boro-boro di ubaran boro-boro di usapan di fotoan disetatuskeun amih babaturan arapaleun salaki kuring mah keur muntaber cenah sakedeung dege koid bedol naudzubillah men jadilah ibu wanita solehah amih rumah tangga bahagia bukan bahu berbintang bukan leher berdaki da salaki ibuna ge tara didadasi manya kasawah didasi yang kudambakan pria yang punya hati cicing tong riweuh Cep Heru ayeuna tos jadi salaki dambaan neng Intan suami yang bagaimana yang punya hati Mang Edoy geus boga pamajikan tukang salon geus boga istri gaduh bojo apa yang didampakan seorang istri terhadap suami bukan ganteng da kasep mah teu lila sok salaki eueuh ayeuna kasep atawa kasap geus kolot tingali Aa Heru neng red neng tingali Aa teh ganteng kasep 50 tahun kemudian 70 tahun kemudian Aa Heru jiga abah itu aja paingan hoyong bahagia ku Allah di modalan dua rupa teh nu pangpayuna teh mawaddah nu kadua warohmah
ari mawadah teh cinta mawadah teh bogoh ece moal mungkin ayeuna aa ti Cisayong ka dieu jauh-jauh naon nu dijugjug tuh Neng Intan mawar bodas padahal di Cisayong ge loba awewe ari enggeus loba ge awewe da eueuh nu di Pikabogoh iwati Neng Intan nu di Pikabogoh ku akhiru mata ku bogoh mah kalah segalanya wa ulqatun hasilatun bitabi ka ulqatin binafsil ismil waqi'i kajeun teuing jauh dijugjug anggang di teang mapa jalan ngajugjug ka hiji lembur teu karasa sabab aya Neng Intan mawar bodas nu di teang ece mah lain mawar bodas nu geus kieu mah mawar berduri ieu mah ece ibu cinta punten sekilas seoles setetes ku cinta karena kasep mualami degeunin cek ibu ge salah kita ayeuna mah teu kasep kalah kasep bu arek ece bogoh kanu kasep mata ayeuna masuk jalujur pak bapak ayeuna geus kararasap kieu ece ayeuna geus karolot kieu kasalaki ayeuna bogoh keneh henteu teu bagus sok Kang dendam Kang dendam bapak ka pamajikan bogoh keneh teu ayeuna sip tuh berarti ceperu Neng Intan berarti bogoh teh teu lami da geuning si arari tuh ge geus teu bararogoheun paling lami ge sataun eta teh paling lami sataun makana cinta tidak lama bogoh teu lila kunaon bogoh cinta teu lami wajar da bogoh eta sokeuna kuse lain setan cek makanya bogoh di dahar setan makana bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati lain ku peda kasepna bapak yang dibutuhkan ku istri yang dibutuhkan ku bojo bapak suami itu adalah anu jujur nu tanggung jauh nu gede perhati matak pilih salaki anu gede kanya iya tas setan make tiung hejo baledog gupuk ari suet sok sakaida aja sing tarik naon biar batur-batur kanya calangap ieu manyun punten lah bapak ieu ta grup imah kudah dira rukiah ieu sok da kanya ece atuh aslina jang naon gede nu kitu ge salaki ari leus teu bisa dipake mah hei akang tong harulang wungkul si akang 90% 100% kewajiban suami itu KDA pamajikan apa tanggung jawab salaki senangkeun bahagiakeun tong digawekeun setuju malikir pak karunya ieu para korban tuh dah para tersangka mararehewe ece lain peda abdi awewe ece ayeuna istri ku abi rek dibela Nabi Muhammad berkata nitipkeun ka para sahabatna bade wafat ngantunkeun alam dunia An-nisa nitip awewe teu nitipkeun lalaki teu nitipkeun edoy henteu matak nitip doy pamajikan teh tong dicarekan satu kali hati istri terluka hese obatna doraka keur jadi salakina tah awas ceu pernah ibu pasea jeung salaki sok jujur pernah pabaeud-baeud sok rajeun jamedud teu puguh judul tapi sok akur deui sarua abdi ge gitu da caroge abdi teh na menuju di Mekah cenah nuju ngabing-bing haji plus wios teu naruskeun oge mohon ayeuna teh acan ka Madinah di Mekah keneh samingguan deui di Mekah di hotel Movenpick aya engke kaping 20 hiji Rayagung Zulhijjah menuju ka Madinah doakeun sing sehat ayeuna nuju kirang sehat tos teh sowan tenan da balah capek ece tah kamari mah memeh ka Mekah ce abdi asli tah mah saminggu teu patanya pasea jeung salaki da uih ngaos ti Cirebon abdi teh ce biasa teh datang teh salaki teh sok cupiki harita mah hese dirayu teu hade ati kunaon baeud wae hoyong kopi tok hoyong nenen mung atuh sok cete ate
kunaon atuh da sok manggil teh abi Umi. Abi teh kenapa sih kok bisa seperti ini ke Umi? Da Umi teh sakit hati. Jawab Umi dari mana? Pengajian ceramah Cirebon. Waduh. Teu percaya Umi teh ceramah. Bohong, maknya dina mobil balik ngaji biasana geus sok aja berkat ya nanaon. Tapunten Pak Haji. Abdi mah eta nu sok mata pas saya teh. Hapunten Pak Haji Sopian hapunten. Nitip abdi balik ti dieu tong nyeun pipaseaeun. Ibu, dari pengantin baru matu cek komo meleban pertama jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan paling enak jadi pengantin baru. Malam pertama silih ciwitan sok ajaran balas kebahagiaan terasa milik berdua duduaan. Aduh salaki diciwit ping-ping nah ajaran engke kuneng intan aa heru tepikeun ka boslek getihan taros akit enggak. Da moal ngajawab atuh salaki teh kalah ngasongkeun ping-ping nu hiji deui iwit euy. Aduh da bogoh keneh lah sok edo ge kitu baheula. Ajaran ayeuna eceu ka salaki balik ngaji ciwit tapi kan ka bocelek getihan manya teu ditampiling tak ku salaki. Hada urangna geus teu bogoh, salaki ge geus teu cin. Cek. Sok baheula manuju bogoh tinggal itu. Diuk alim paangang. Bahasa mesra manja. Panggilan ibu ayeuna jeung baheula beda henteu? Kapungkur nuju engan nikah dipanggil naon? Ayang. Aduh ayeuna wae mun ayeuna geus nini kieu. Aduh ayang aduh aing suku jebraga. Ayang bade ka mana bade ngalamet. Aduh ai papap mau kemana papap ngalajengkol. Atuh lah sesuaikan jeung saldo atuh. Ibu pas saya orang wajar dari nama geselami ece ngan tujuan make ke hoyong baha sing kuat ku gogodaku kuat ku sing kuat ku cocok cinta mah telami matak yang didampakan seorang istri dari suami itu punya hati kudu boga perasa sabab jadi pamajikan teh capek daripada salah bu sebetulnya ibu mah dalam ayeuna rumah tangga teu kudu digawe cicing baca dina kita buku dilijen tuh kewajiban si itu wungkul taroskeun ka Pak Kiai da Pak Kiai mah terangan kewajiban suami kabeh oge kudu dikerjakeun ti mimiti pagawean awe teh gegero masak ngepel ngistrika nyangu eta teh kuduna mah salaki nu migawe ece mah calik we sok amalkeun ke ngawas teh anjing mah caricing we ece teh keun antep bagan itu tuh nu nyarangu. Da istri mangan hiji neng kewajiban suami istri ka suami teh turut tumut taat cek salaki nyangu alah cicing pancem pak cek salaki masak da ibu neng Intan salaki teh wajib dikaula dilade komo balik ngaji ece hareupeun salaki teh lain kalah cicing hareupeun salaki teh sing daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak riweuh ngadangkak maknya atuh loba batur kieu salaki liwat rek kieu cok salaki ge reuwaseun meureun uy itu aya bakakak hidung aca awas bapak jangan menghina istri bapak jangan menyakiti hati istri bapak satu kali istri terluka bidadari di surga pun ikut menangis tapak duraka yes jagalah istri sok sing tarik atuh ce jagalah istri jangan kau sakiti doanya istri harumnya surgawi tuh pak lamun pamajikan ngadoa teh surga teh seungit tah keur mah geus seungit pamajikan ngadoa matak ibu diijabah doa pamajikan mah ku Allah mun salaki ece ka sawah hayang barokah rumah tangga ece teh tong kalah ulin ka imah coodah raremok tiap poe kemis dipingpin ku cenunung diriung ku cekokom jeung ku titin ditambah ku eti torojol we imas bari kararieu ya saya berjanji lah cicing ece tong raremok geuleuh
Bang emok salaki ka sawah mah amparkeun sajadah ngadoa salat duha 2 rakaat acungkeun panangan Allahumma in kana rizqi fis sama'i panzilhu diijabah doa pamajikan mah ku Allah ya Allah salaki abdi teh keur macul di sawah batur nyeri hate nalangsa abdi mah da teu boga sawah sakota-kota acan tadi salaki init jam 6:30 Gusti bari can dahar da can asak sanguna ti imah make duduk ku ibu tuntu koneng suku jebrag tongong hidung manggul naon manggul doran da pacul nama ditutung tuh ditungtung di tukang nu dipanggul mah dorana Saraca teh Allahumma in kana rizqi fis samai pangjilu salaki teh keur kikieuan aca di sawah batur bari geus kaluar kesa ngabelaan anak jeung pamajikan ya Allah abdi ridho sanajan buruhna dianjuk ceuk salaki teh tapi da bojo ayeuna kontan atuh ece kontak batin langsung diijabah salaki nu keur macul ngabela anak pamajikan ibu ngaduakeun salaki nu keur ayeuna kasab Allahumma in kana rizqi fis samai pangzilhu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah diijabah ngadak salaki katingang kalapa ece lakeun bae ngacaprak oge ibu sok salaki kasawat teh ulah kalah init ka imah batur nyarion sebelah arudunan geuluh ngaji Quran ulah kana HP we ayo HP elit ari ngaji sulit ari ilmu tajwid banyak yang gagal ari ilmu TikTok banyak yang hafal ayo we TikTokan jeung incuna ibu mawaddahnya eta rasa cinta ada nyambung jeung nu edan we ya sok hirup matong kaparang aredan aja sok bekaskan hak kurang nyaranyi rasa cinta pasti tarikan bu pada makhluk sok doi atuh milu sejak lama sampai kini tetap suci tarikan takkan hilang sampai datang tungtung nak renungkan oh bu renungkanlah ada orang teh geus boga rasa cinta tuh ka salaki ge kunaon ayeuna teu aya wajar da geus kolot rupa geus beda ece mohon bu status geus lain deui mun tadina ayeuna ece disebut neng da geus boga budak jadi mama da geus boga incu disebut naon nenek geus boga buyut disebut naon uyut eyang ece teh tah loba ayeuna tingali salaki ece geus teu bogoh melem jumaah teh boro-boro dikekeupan da aya baheula mah nya kerengan nikah mendekat mung panggang ayeuna mah ditapakuran Gusti ieu teh salaki abdi atawa kunti baheula mah da salaki teh Gusti henteu kieu geuning ayeuna mah jiga opak bubuk boro-boro harayang ngekeupan ningali ge kalah keung sare kerek ti luhur ti handap bau calangap bari eueuh huntu sarua salaki nake Gusti geuning pamajikan teh kieu ya Allah ngabugigig badag susu bare teu maneuhneur ayeuna mah di toel ge teu oyag-oyag di bawah nangkara kala juga ceplok nog nampuyak ya Allah geuning di bawah ngarengkol ge kalah keplok da piraku da mubadir ibadah si bapa teh ece dikenyot kalah nyelapna huntu geger salaki ieu teh geuning baso urat atau cilok goang aduh Neng Intan ge moal geulis isukan mah Neng Intan dikeraya ku ayeuna bakal bareuh bu tah ruksakna pamajikan teh pak gara-gara bareuh dikereueuh wae ku bapak tuh reuneuh we udah akang ngareunah nyengcele we wungkul ngahujeun mah teu bisa Rajan gak bisa ngahujeun sok cenah cek bidan teh hujeunkeun tarik napas nyamuhun atuh bu bidan da tarik tamang mah Agustusan sabari aya rek ngajurut teh kitu mang ieu hujeunkeun ha sakali deui ha tah geuning cenah buukna geus kaluar cenah geus katingali padahal eta teh buuk inungna keneh eta teh sok cenah hujeunkeun ha
Mang Edoy borosot teh pamajikan mah keluar teh anak Mang Edoy balas ayeuna Mang Edoy balas setia ka pamajikan milu ngahujeun 3 kali borosot teh koneng pan tah eueuh tanaga eleh ku awewe sing nyaraah ka pamajikan teh Pak Bo Nabi Muhammad memanggilna ge ya Humayroh wahai bidadariku pernah ibu disebut gitu nyanda salah ge mikir atuh eling manya hidung ya Humayroh ya Humayroh wahai bunga jawer kotoku aduh bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi si lain heuheuh co atuh langsung nyamung atuh temuk tadol hal manya si jadi kana heuh atuh mun si deui sok bareng cinta karena dasi si akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu tuh neng moal abadi geulis teu awet kasep teu awet nu abadi mahabbatan lillah cinta karena Gusti kumaha mun geus aya cinta modal nu kadua nu awetna warohmah kadeudeuh kanyaah kasih kaheman pangedan-edana salaki nu teu nyaah ka pamajik sok beki lila teh da rumah tangga teh beki capek atuh cek beki riweuh geus boga budak harianeun dahar urang teu mirasa orok keneh sare teu tibra bade gereup kapan budak teh geus ngaganggu salaki amak-amakan pedah budak kokoceakan ea cek Mang Edoy teh tah budak nyaring susuan pan pamajikan mah kitu Mang Edoy gawat nyari nen budak geus rehe teh da pamajikan mah lain sare atuh da salaki geus sarua kalah milu ngagoak Mang Edoy orok jabrig tengah peuting wah cek pamajikan teh ganeng ulah gogowakan sok eta ka dieu sabelah deui nganggur kop sok malaur ngalangur mending keneh parasmanan jeung budak marukankeun akang capek jadi istri tidak ibu budak nuju dihuapan geuning ece mana teu ningali ka capek porocot salaki mah aya we jongjon hap uduh menik nguap teh copluk deui urang mah riweuh leungeun teh nu katuh ngeupel sangu nu kencang ngeupel tai budak rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dihuapkeun mataku kanyaah mah yakin neng awet rumah tangga ieu ece geus karolot kieu kunaon geuninganan masih keneh adem ayem tentrem sabab aya warohmah ku warohmah mah tetep rumah tangga sakinah sare sanajan jeung aki-aki keun da atuh lumayan bau-bau ge ceu aduh geuning akang ge geus pareot ge masih keneh we tumani nah tumpak nini sabab eta teh modal waroh kanya nyaah ece ka salaki akang nyaah ka bojo saeutik teu nyaaheun piceun ceu salaki kitu mah ceu akang kade sing saling pikanya kunaon akang nyaah ka bojo ayeuna geus ngurangan wajar da geus aya budak ayeuna ece paling dipikanya salaki usaha ngabela anak pamajikan teu nyebut ngabela pamajikan anak berarti ka anak mah gede kanya teh 80% ka pamajikan mah 20% untung ceu teu leungit oge sok salaki balik ti panyabaan nu pangheulana di pangkuku salaki anak atau pamajikan oh sok salaki ece mangku ece heula tuh Pak Haji ayeuna Sopyan ningali putrana morosot lancingana da ku Pak Haji Sopyan dibenerkeun da balasnya ka putra mah tapi Bu Haji cucu da Pak Haji Sopyan geus kurang kanya ka Bu Haji cucu mah calana Bu Haji cucu geus bener ge kalah diprosotkeun sabab geus kirang kanya ece inti nama istiqomah urang ibadah supaya rumah tangga tetap sakinah baro sok salaki jurungkeun salat berjamaah kamas mengpeung cag mengpeung se jurung kamas boro-boro keur cager salaki kudu ka masjid sanajan gering salaki jurungkeun sing daekeun init ka dokter gering mah peupeujeuhnya pira ku ece rek ngagogotong salaki ka masjid
bisi usum hujan salaki teh sina make naon mun leueur sina mawa naon lamun poek sina makal naon baterai sae salaki ece lamun hujan di payung ke masjid tuh nawe di luar payung nama emanya salaki kieu we nyengcle. Oh, tuh mumpung aya para ulama para kiai ceges boga budak ami tetap bahagia rumah tangga nu sok kagoda iman adalah anak dunia latul hikum amwalukum wala auladukum antikrillah pepuji harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah daripada budak ayeuna katungkul ku HP mending kene sina ngaji tuh ka pak kiai ka madrasahkeun ibu engke dianterkeun teh lain ku sosolawata lain ayeuna ku laguan nu dina HP anger ku naon ku kawalimah thayyibah ku awasan Al-Qur'an budak didik sina cinta ka Allah, cinta ka Nabi, sina cinta kana Al-Qur'an. Ibu singnya ah ka pak kiai anu ngawurukna, singnya ah ka pak kiai anu ngajarkeun budakna. Da ibu mah rumasa bodoh ku agama, matak dijurungkeun ka pasantren, di ka madrasahkeun teh ami diwurukan ku kiai. Kiai ayeuna tara usaha, da tu katungkul ku ngawuruk budak ibu, ibu sing aya kaemut ka kiai. Sataun sakali mah pangmeulikeun sarung BHS. THR kiai teh ulah diantepkeun sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman teh kalah ngajungjurigan kitu sieuneun pan kiai oge da ngajungjurigan matak dia lemur abdi mah ayeuna seueur kiai jujur teu kapalang araredan ustad disebut budug dasar tina budug barokah ieu teh kiai ge disebut juri. Ibu barokah pangaosan dina wengi ieu kersana Pak Haji Sopyan sareng Ibu Haji cucu yakin riungan syukuran pernikahan putrana mulya di payunan Allah Subhanahu wa taala. Margi Pak Haji tos ngayakeun 3 rupi hiji sodaqoh. Ta abdi ge tos dipasihan sagala ngan ku abdi teh teu dileueut kunaon ece putra abdi nuju sariawan. Tayi adem sari teh jeung larutan teh keun we jeung budak abdi keresekan we Pak Haji. Karasan dia pokari sweet karasepun anak nu nyupiran ayeuna teh ge keresekan deui we mun atuh dah ari cai ngan ukur 5 rupi ari sedotan meuni sapa kieu Gusti teuing ditanya sedotan we merame kemong pipi nya kakarek ngaji dibere paralon Allahumma shalli wa sallim wa barik 2 tos aya pangaosan 3 aya silaturahmi insyaallah barokah kanggo Bu Haji Juju Bu Haji Ucu sareng Pak Haji Sopyan kanggo urang sadayana abdi tebih-tebih tepang sareng urang Cibodas urang Cibodas tiasa tepang sareng abdi ieu maksudna urang teh kajabi ku tolabul ilmi silaturahmi insyaallah barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur ceu lain duit keges loba dulur abdi oge ti dieu balik bakal menang doa ece ari ece keun be eta mah duit mah nomor hiji nya cenah ngan bisi ieu mah wios teu dibere duit oge ku Pak Haji nu penting balik mah menang amal ece pokokna mah ieu mah puntennya Pak RT warga teh asli Araredan ieu mah moal bener tepikeun ka isuk dituluykeun ge kalah beki kararea korot celak ece ieu duka ieu teh jiga nama efek tunuh duka efek lapar meureun ece teh nya tos taruang ari urang dieu tuangna sok naon ece urang Cibodas sangu atawa beas sami sanes beasnya da makanan pokok urang mah sangu ngan sangu nu dituang asalna tina piring ece tina piring da tara nyomotan remeh tina beas osok ibu taruang dina piring teu kenging pepeujeuhnya tuang mana kursi Gusti ya Allah keur mah bujur badag nyeng cele meureun na piring ai sangu dibalatakeun na kursi ngan makanan pokok teh beda-beda tadina rumah tangga ge aa kahayang teh tara akur salaki jeung pamajikan resep lauk salakina henteu termasuk makanan pokok urang ge beda-beda di urang sangu so teh da abdi ge gaduh caroge urang Madura di Madura mah makanan pokona sanes sangu tapi jagong naon Bu sing tarik jagong ari japati mamanuk ti baheula ge sanes jagong japati mamanuk tinggal di gerai doi bari kajet aja udah lagi itu udah bodoh aja kumaha tuh kalau jadi WO tapi bodohnya cok
nya mau itu mah ieu mah ngan beda itu mah KW abdi mah gaduh titel SH Nurul Muhibah SH seueur huis mangga bade SAG ge lah sarjana alam gaib ceu da atuh abdi mah ti pasantren teu gaduh S1 S2 abdi mah cekap S lilin ngan barokah barokah tipun biang tipun bapak doa nanya doakeun pun bapak teh nuju kirang sehat yuswana tos 80 tahun langkung sakedik di kecamatan Cineam mah minangki kiai sepuh teh kantun pun bapak nu masih kene jumeneng ayeuna tos teu damangan wae doakeun ibu sing panjang yuswana bari sehat sok dia gitu pak kiai apa tos sepuh abdi mah butuh kene ku apa daripada ku edo ieu mah asli sok Pak Kiai apakah sepuhan ngantun kenti payun da edoy mal bisa ngagantian Pak Kiai sok ayeuna tukang salon ayeuna ibu beda sareng Pak Ustad ayeuna maot ti payun tukang salon mal bisaeun ngagantian Pak Ustad tapi tukang salon lamun maot ti heula Ustad bisaeun jadi tukang salon tuh kelebihan Pak Ustad gitu matak lamun bisa menawar maka Gusti Allah nu maot teh mending tukang salon heula daripada Ustad mah doakannya Pak Kiai sadaya di kasepuhan para kiai para ajengan sing paranyang yuswana amin ya robbal alamin tilu aya silaturahmi tujuanana Pak Haji sareng ibu cucu insyaallah karena Gusti Allah ibtigha amardatillah mudah-mudahan fasaufa nu'tihi ajron adima Allah memberikan pahala yang berlipat ganda ibu angkat ti bumi ka dia sing dihapunten dosa uih ti dia urang sing kange ilmu anu manfaat ulah wakat sengkat Pak Kiai bade mimpin doa ngaos sing kedah dugikeun ka tamat ami barokah maslahat manfaat dunia dugikeun ka akhirat buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan kirang kompak tadi lain ayeuna buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Haji Sopyan ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan sok aminan atuh ece tak kitu sing tarik ece da abdi teh perlu dukungan ece sok dukung ku amin babarengan balikan deui buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Haji Sopyan ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Haji Sopyan, kumargi jemaah tos ngadukung, ku amin babarengan, mawi ka Pak Haji Sopyan sing janten emutan. Abdi ti mana wae wangsul ti pangaosan, biasana dina mobil sok aya beas nu di karungan. Hapunten Pak Haji eta mah nu atos, nu biasa sok itu. Pak Haji teu ngalamun jiga nu bingung. Teking jantan bingung abdi masa kadar ngawartosan nu atos jadi pengalaman Pak Haji nu teu acan mangawe kanu atos nurutan ngahaja abdi ngobrol kitu supados aya persiapan bilih aya beas nu acan di karungan keune Pak Haji da mangpaat kanggo abdi mah kanggo santri ece sabab sodaqoh mah ulangan saeutik mending sing loba sakali ye mana koso malun min sodakotin balia jedad harta nu disodakohkeun mah ece mengurangan ku Allah bakal ditambah tong wa ka amin da ece merena sok nu boga kongkorong jarwal nu boga geulang arical bikeun ka Pak Kiai bikeun ka ajengan nu keur nyieun pasantren sodakohkeun jariahkeun eta teh bakal jadi sampeureun ngocor pahala tepikeun ka akhirat jaga sok daripada kongkorong nakal wae isuk mah ece maot hanyakal kongkorong can dijual kongkorong can disodakohkeun can dijariahkeun can jadi amal kahadean can jadi amal ibadah ece maot mati heula kongkorong kalah ku salaki dipake kawin deui salaki ece kawin ka awewe mas kawinna kongkorong ece jaba awewe nu dikawin ku salaki balad ece nusuk nyamper senam ka ece nyeri hate pertemanan yang menyakitkan eta matak ece sodako jariah ilmu manfaat doa anak anu saro eta nu bakal ngocor pahala dugikeun ka ibu engke ketika maot ketika wafat mapat dugikeun ka akhirat. Mudah-mudahan putra Pak Haji Sopyan sing saroleh sadayana, putra ibu sinareng bapak oge sami sing saroleh sadayana, memes nyolehkeun anak solehkeun heula indung jeung bapana. Tanamkan syahadat sing kuat, makrifat sing akurat, asyhadu alla ilaha
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sing bisa malik nanya ka diri urang sadayana tina kalimat syahadat. Sahadat nu nyiptakeun urang, sahadat nu ngahirupkeun urang, sahadat nu rek ngamaotkeun urang, sahadat nu rek ngakitukeun urang diwakilkeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur Cipeujuh Jalan Cieureih meuli Kupati Abonan pepeujuh pami marulih ulang upat ka awonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun ka Teteh Ustadzah Peni kacarogena teh Pak Ustad naon namina? Pak Ustad Siroj, mudah-mudahan mantena sing sehat panjang yuswa oge apa kasepuhan nu dipayun mudah-mudahan sing sarehat oge sami panjang yuswa sadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.